Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'alna bainakum mawaddatan warahmah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Hormaten pribados para alim ulama, ustad kalih ustazah, hormatan pribados para tokoh masyarakat, para kasepuhan, para pini sepuh kalih bapak sarang ibu. Kapilenggah keluarga Jembar, keluarga bapak Caca kalih ibu Uwirasi. Kapilenggah keluarga Jembar, keluarga bapak Kusnadi kalih ibu Wiwi. Anu sami ku pribados dipihormat kalih dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Langkung tipayun sumangga urang nyanggakeun puja kanu kawasa, puji kanu maha suci, kalih syukur kanu maha ghafur Allah Subhanahu wa taala anu nang tayungan urang siang kalayan wengi. Rehna dina dinten ieu urang tiasa paamprok jonghok patepang rarai di ieu acara dina kaayaan sehat wal afiat. Salawat miwasalam urang curahkeun, urang kucurkeun ka junjunan urang sadayana habibana wan nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pamugi syafaat anjeunna lungsur ka para kulawargina, ka para sahabatna, tur dugi ka urang sadayana anu lebet kana umatna jaga dugi ka yaumul akhir. Bapak kalih ibu hormatan pribados, kanca mitra hormatan pribados, kalayan asmana sohibul bed simkuring ngahaturkan wilujeng sumping disarengan kulaksa ketika bingahan kasadaya anu sami rawuh di ieu tempat utamina karombongan calon panganten pamaget anu parantos panceg dina waktosna nu ditunggu parantos cunduk nu dianti parantos sumping taya hahalang rintangan. Alhamdulillah dina wanci nu mustari ieu Gusti nu Maha Suci parantos ngabulkeun paneda urang sadayana. Rehna dina dinten ieu urang sami rawuh kanggo masihan pidua kalih restu kanggo kadua insan anu baris ngajatuk rami wastana Neng Astri Lestari putri kaasih ti Bapak Kusnadi kalih Ibu Wiwi anu bade didahup ku wastana Kang Ari Firmansyah putra kadedeh ti Bapak Caca kalih Ibu Uwirasi. Anu sumangga urang doakeun ku sadayana pamugi kanggo kacalon kedua mempelai saparantosna diakadan sing dijantenkeun kulawarga anu sakinah mawaddah warahmah kalayan kenging ridona Allah Subhanahu wa taala. Bapak kalih ibu anu sami rawuh simkuring sata acan ngiring jabung kumalaku lumampah jumarita seja wakca balaka. Wireh simkuring sanes pujangga anu ahli ngareka basa kumargi kitu paralun maklum anu kasuhun hampura anu diteda boh bilih dina ngadadar ieu acara kirang nyorang kana kakedahanana. Nu dianti ti kamari nu didago-dago ti bareto diantos-antos saban waktos kiwari parantos cunduk nyukcruk galur ti kapungkur mapai laratan para ambia. Nitih wanci nu mustari ninggang mangsa nu utama kalayan nyebat asmana Allah acara sejadi kawitan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu sata acana orang lajengkeun ke acara akad nikah, orang regepkeun heula sami-sami lantunan ayat suci Al-Qur'an anu baris dilantunkeun ku Ibu Ustazah Teti. Kalayan sagala kahormatan disumanggakeun. Hatur nuhun ka pangarsana Ibu Ustazah Teti. Bapak kalih ibu anu sami rawuh satu acana orang lajengkeun ka acara anu salajengna sakumaha adat sarang budaya urang Sunda teu afdol pami teu aya kedalisan ti wawakil kedua mempelai. Kumargi kitu urang regepkeun ku sadayana gerentos kolbu ti kasepuhan keluarga panganten pamaget anu baris didugikeun ku pangarsana Bapak Ustad Imron. Kalayan sagala kahormatan disumanggakeun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka pangarsana Bapak Ustad Imron. Alhamdulillah pihak ti panganten pamaget parantos ngadugikeun gerantos kolbuna salajengna nyaeta kedalisan panampian
di sesepuh kulawargi panganten istri anu bade didugikeun ku pangersana Bapak Ustad Aceng. Kalayan sagala kahormatan disumanggakeun. Alhamdulillahirrabbilalamin, hatur nuhun ka pangersana Bapak Ustad Aceng. Kedalisan papasrahan parantos ditampi kalayan resmi. Salajengna sakumaha adat kailaharan sumangga kanggo cacandakan di pihak panganten pamaget disanggakeun secara simbolis ka pihak panganten istri.